Gampang solusi kos modal gitu mah. Citek. Kumaha? Kieu. Ieu mah duit babaturan Om. Terus? Kapan engke ngeberik? Anjir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, Om. Kenaon? Biasa di kop niup-niup. Harga sepatu yeuh. Geus di mana tuh? Ulin we ka dieu karussel di imah. Man kulantang-kulanting wae atuh. Rek ngopi. Loh, perlu we tah mah kewajiban. Oh, siap. Kopi naon euy? Aya naon aya di dieu? Aya gudeg, kapal api, jeung susu. Udah aing ngopi teh kumaha? Susu lah. Susu. Boga ya atuh. Kajeun lah. Kayak kedeung daguan. Duh, asik aing beres susu ya. Genah bangun ieu, aduh. Om, Bener tah. pokokna mah. Tah, geus panginyukeun. Nuhun nih nya. Oh, siap. Panas keneh nih. Kuat kakarak nyat bieu meureunnan. Dirinya teh sibuk gitu. Panas teh poe Minggu meureunnan. Nya Duh, cuaca cerah dia. Bang hari libur. Inu mah tuh, nya. Panas keneh. Panasnya tiupan. Ada kan nyimpang sebenarnya mah ka dieu teh da rek perlu ka dinya. Ka mana teh? Rek nawar. Aya suka teh heueuh rek lila di dieu. Nah terus ieu kumaha atuh panas keneh Nya kieu rek ge. nawar. Nah terus? Yang wadahan lah. Wadahan ya? Aing mah. Tuh, bro, mau wadahan lah. Wadahan wae. Wadahan wae. Nya mah teh kumaha cenah. Kedeung. Kedeung. Dibawa ku dek ieu. Yo, wadahan sorangan. Anjay. Sia. Keur naon hulang-hulang? Den, tuh. Mikiran kehidupan orang ya. Nu kieu hirup di pikiran, ulah sok di pikiran. Kunaon gerak, kunaon? Ekonomi deh keur merosot, Den. Oh, sing sabar perbandingan mah. Emang kunaon gerak, kunaon sabenerna? Kuat lalir-lalir acan menyamburkeun keur kieu mah. Geus puguh lah babaturan oge kumaha deukeut ti keur aya duit mah, keur eueuh duit mah ieu mah jauh. Jararau. Tah, kira-kira boga solusi teh di dinya nyumurang ieu. Gampang solusi kos modal gitu mah. Citek. Kumaha? Kieu. Ieu mah duit babaturan Om. Terus? Kapan engke ngeberik? Anjir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om, sehat? Cager, Den? Alhamdulillah, geus di mana euy? Biasa gue udah gidik. Mana teu ulin gitu teu liar? Sararang. Ulin kemana tuh? Geus di mana tuh didinya euy? Tas teh imah Pak RT. Geus Pak RT. Geus naon euy? Pan ari mana pernah menang bansos teh? Tinggal pernah. Anu tahun ayeuna menang teu? Boro-boro. Tuh, kunaon kitu? Pan urang teh kamari teh RT ka imah mentaan KTP kakak nya. Aing teh ditanyakeun ku urang teh. Naon cenah? Ari pek teh geuningan lain jeung bansos, Den. Terus jeung naon atuh? Jeung jadwal rona. Anjay. Den, Om, gimana euy? Biasa keur niis ya, hari libur kan, menikmati hari libur ya, hari Minggu. lain gitu. Nanya, masih kena gawe di material sing cita di. Oh, masih atuh. Wah, bisnis ya. Non gitu. Aing urang butuh bata beureum. Barahaan eta hiji. Murah, kudu 800 dah. 800. Raus deui. Dah 600 we atuh. 600 mah eueuhan atuh ka urangna.
hanya. Heeh. Untuk boga nang ikur genep ratus-ratusna. Geus we mah kieu. Ka om ieu ketawahan kenalan. 7,5 lah. Ge 7,5. eta geus harga. Yah, pokoknya mah tektokan urang lah jeung di ditu. Oke lah. 7,5. Terus genep setengahnya. Eueuhan sakitu mah. Geus tuh sabaraha tuh. Mentongnya 700 lah. Atuh heuh kitu mah. Heeh. Tapi barharebu ieu. Hiji. Hiji. Anja. Motor teh kunaha teh dekin hirup euy. Tegit ya. Aduh, Om. Naon eta? Keur naon euy ketemu kejauhan ngoper-ngoper motor. Iya motor teh hirup-hirup mana bu? Buru derek ini dia. Hirup-hirup. Heeh. Geus diselah tapi geus. Geus teh dekeun hirup. Bensinna meureun Loba bensin. Loba. Ada ka mana atuh teh? Ya penting bae minggu. Ah, pirak udah kamu kita hurum-hurum. Teu. Bener geus diselah teh? Geus. Kumaha tuh? Heeh. Ari di dinya. Atunya arek kurung kumaha teh kabelah mana ge da moal kurung. Kita kuncina. Eueuh. Mana kuncina? Iya dicek. Anja.